wargi anu mulia mangga ayeuna waktosna kabandungan pidangan carita Sunda tina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan bala warga anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda dimana bae ayana mugi sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinarang batin kalayan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu ribados tiasa nepangan di palwargi sadayana anu sejak medar deui carita anu katunda, carita atanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincak kana seri atanapi bagian ke-25. Atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris medari carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskah teu oleh sejak nedari hapunten kapala wargi sadayana moh bilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabit namina kasebat asmana oge padumukanana atanapi patempatan anu kaguar kababaca atanapi kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang ngahapunten kumargi pami teh mah kaleresan sami. Ieu mah sanes anu sanyana mung sabatas carita anu teu aya dina kanyataanana. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ke-25 sejak dikawitan. Wilujeng ngadangukeun. Cenekna bah partala teh sejamuntang tulung minta bantuan tinyi Ratu Gendis sinis ngagunakeun kekuatan silumana pikeun ngaberesan urusanana jeung nu jadi emangna sorangan nyaeta Akisani. Geus lila ieu urusan teh tapi nya kitu bah partala teh teu wani ari kudu adu harapan secara langsung mah nya ge sababaraha kali kungsi bah partala oge make leungeun sejen nya ku batur kitu anu diburuhan pikeun nyangkala Akisani tapi da eueuh nu mampu geuningan. Nah geuning anjeun bet los-los ngaguar deui urusan siang galap partala menggeus ayeuna mah tong waka nguruskeun urusan eta can waktuna partala sok moal ari kudu nyangkalak sisani mah ngadon mikeunan waktu nu teu pugu masih keneh loba pagawean nu leuwih penting pikeun dilakonan ku anjeun angguran masok
sing loba ngumpulkeun balad. Olok ku anjeun kagunakeun pangbibita harta. Mun kurang kene waragana keun kaula nu bakal ngajamina. Hingga ayeuna mah anjeun kudu soson-soson deui kana pancen nu geus ditangtukeun. Urusan si Anggala eta mah urusan kaula. Ngarti anjeun Bertala? Sumuhun sun satadina we. Inggeus Andika teu boga hak pikeun ngatur kaula. Andika sapinuhna kudu nurutkan aturan nu geus ditangtukeun ku kaula. Pokna Nyi Ratu Gendis sinis anu harita katara mureleng ka Bah Bertala kawas anu ngemu amarah. Jigana keluar watak si rumana keur kitu mah sabari nya keluar watak si lumana. Namun keur kitu mah sabari harita ngaleos ninggalkeun Bah Bertala anu ngeluk tungkul lieur buuk menang mabuk. Agar remet oge Bah Bertala harita menang parlakuan sarupa kitu ti Nyi Ratu Gendis sinis. Aya rasa hanjakal jadi balada mangkeluk sarupa kitu. Tapi dapat cuma hanjakal oge da sasat moal bisa lepas deui tina tingkeran aturan perjanjian anu sabenerna loba ngarugikeun manehna. Loba ngarugikeun manehna lah batan nguntungkeun manehna mah. Bah Bertala pohara ngerasa susahna. Lila-lila bet karasa jadi babu kumaula ka silumanu tetela ngakejretkeun ajen dirina sorangan. Tapugu gening kitu watek siluman mah licik tur mawa kerep sorangan di bawuhan teh. Laina untung kalah jadi nimbulkeun kasusah nu taya papadana. Saditinggalkeun anakku Nyi Ratu Gendis sinis, Bah Bertala harita oge langsung ngudar silana pikeun indit ninggalkeun wewengkon Curug Ciu. Dituturkeun ku baladna Bah Bertala sajarone ngagedik indit teh hatena pinuh ku perasaan ku jiwa. Keheul jeung hanjakal make wawuh jeung sabangsa nu kararitu patut. Bah Bertala satepina ka imahna manehna langsung ngaringkep harap di enggona. Taya aya nu wani ngaganggu kana kaayaan Bah Bertala sarupa kitu teh. Bah Bertala oge ngahuleng ngaraga meneng. Karasa ku manehna ayeuna kalayan aya dina sadar manehna narimakeun kasasar lampah. Dek muntang tulung kasaha ayeuna cek pikirna. Sajaroning Bah Bertala ngaringkep karep di enggona di luar kadenge aya nu pupuntenan. Disidikna sababaraha kali ka katarukanna panto oge. Sanggeus panto dibuka kudu jadi pamajikanana Bah Bertala. Bre teh geuning nu datang teh geuning tayalian ti Akisani. Ada rewas oge harita pamajikan Bah Bertala anu kadua nu katelah di itoh teh. Tapi reungeuh anu datang teh geuninganan nu jadi emang salakina. Nu memang apaleun salakina teh teu hade hubunganana jeung Akisani salila ieu teh. Kau kening mang gak kalabet mang. Mok nabi ito kabegyakeun nu datang teh kawas anu rampang reumpeng. Ya kumaha genyi.
Ari salaki nyai aya di imah kitu bu. Asa geus heubeul puguh ieu teh teu panggih. Nyalaina kuna naon. Bisi geuring atawa kumaha kitu. Mang datang ka dieu teh sasat hayang panggih. Nya ki deukeut. Tapi mana asa heubeul ieu teh teu panggih. Nyonong leb dilebet nyata. Duka kunaon. Dilanceuk teh. Asa teh sasari. Dongkap teh langsung we ngaringkep denggon. Nolakan karep tiro. Eta tiasa ditaros-taros acan puguh ge. Duka kunaon. Cik tu manawi mang tiasa diajak mencong marios. Satunya sekedap kurang calukan. Pok Nabi itu sabari ngoloyor buru ka kamar nanu dipake ngaringkep karepku bertanah teh ya. Terus we keketerokan panto kamar sababaraha kali. Sabari nyalukan nu jadi salakina. Tapi boleh sakitu sababaraha kali dicalukan oge bah pertana teh aya nembalan anu antukna atuh akisani oge nyampeurkeun sabari nyalukan nu jadi alona. Ala ieu mah ieu kumaha geus tala euy. Sok keluar ya sakedeung mah. Mang aya nu rek dicaritakeun. Atuh saacana hampura mang datang ka dieu teh. Baris ngaganggu ka anjeun. Tapi sing percaya mang ka dieu rek aya hal anu kacida pentingna nu kudu dipikanyahokeun ku anjeun. Ieu teh aya pakuat-pakaitna urusanana jeung si gendis sinis. Sok lewat keluar melang mang teh ieu teh. Cek Akisani hari teh sabari keketerokan panto kamar. Ari bitoh mah sejak colok bengong. Kadenge omongan Akisani bieu teh. Teu puguh teu ngarti kana pasualanana. Make jeung nyebut-nyebut ngaran gendis ini sagala cenah. Da pikirna yakin eta teh ngaran awewe. Na awewe nu mana deui atuh cenah nu bakal diheruan ku nu jadi salakina teh. Kitu geuntes hate Nabi itu. Sajaroni ngajengjen satu kangen Akisani. Anu keur keketerokan panto kamar. Ari bah pertala nu harita aya di jero kamar. Di tadi oge lainna teu ngadenge kana penggaro pamajikanana. Oge penggaro nu jadi emangna nyata Akisani. Samalah di tadi apal nu ngurunyung kedatang ka imahna teh nu jadi emangna. Anu sadila ieu teu boleh dimusuhan ku manehna. Da eta sok pipiluan wae kana urusanana. Teu boleh curak carek. Samalah anyar keneh manehna teh ngarasa tugeunah alatan urusan wates sawah nu ditinggal kolotna. Hampir adek pisan jeung sawah bogana Akisani. Masalahna mah teu pira. Beda susukanana nu jadi wates. Eta dua sawah teh digedean ku Akisani. Sangkan mun datang hujan gede, caina teu limpas ka jero sawah. Boh ka sawah Akisani, boh ka sawah bah pertala. Ari bah pertala salah tarima. Majarkeun teh cenah Akisani nyeret-nyeret wates sawah bogana. Ku jalan nyempog saeutik taneuh di sawahna. Pikeun ngalegaan susukan.
Ngaso heula ngaso. Ngaso heulanya mitra anu tacan ngocekeun kupina ta cik kupina mangga dikocekeun heula. Urang leueut heulanya. Pilih kabujang tiis. Tuh nu bade ka jamban oge mangga ka jaramban heulanya mitra. Saperto biasa atuh dina sesi ngaso ieu ku pribados seja dianggo silaturahmi nepangan palawargi anu parantos satia nya. Ngadangukeun ieu pedaran carita sok sanaos tacan tiasa rutin unggah dinten ieu teh geuninganan. Mun ulah kirang-kirang hapunten nya ka sadayana. Atur nuhun ieu teh nya ka palawarga wargi anu mulya anu parantos kersa subscribe anu masihan jempolna oge kanu parantos ngeresakeun nyerat komentar eta mah bade komentar anda tila kadar daftar hadir gitunya titip salam oge kanu masihan kritik atanapi saran mangga diserat bae dina kolom komentarna ya. Tangtos ku pribados seja diperhatoskeun kalayan kabingahan. Atuh anu sejadi tepangan dina danget ieu teh diantawisna anu kahiji pribados seja nepangan Kang Ade Sukarna di Cicadas Bandung. Salam baktos Kang Ade anu teu boleh satianya. Mugi aya dina kawilujengan. Lajeng ka Kang Maryana Yana oge anu teu boleh satia aya teh ye Kang Yana atuh nuhunnya. Anu linggih di Rengas Dengklok Karawang. Mugi aya dina kawilujengannya Kang Yana sadayana. Terasna ka Kang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta sami dieu ge anu satianya teu boleh aya. Ya keseni Kang Dego mugi aya dina kawilujengannya ka Kang Dego oge kulawargi di Purwakarta sadayana. Lajeng ka Pak Yaya Subrata atuh nuhun Pak Yaya parantos hadir dina komentar. Mugi aya dina kawilujengannya Pak Yaya sa kulawargi sadayana. Atuh nuhun tina sagala rupi pangrojongna. Dalam baktos di pribados Kang Yaya Subrata. Nuhun atuh nuhun Kang Yaya. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat anu linggih di Tasik oge ka Kang Haris Arisandi anu linggih di Sukabumi. Saterasna ka Teh Yulinda Belia. Lajengna ka saderek ege di Cijerah. Mohon salam baktos ka saderek egi sakulawarga. Atuh salajengna ka Mas Oyum oge ka warga Kampung Jenggung anu aya di Cianjur sadayana. Ka para sepuhna oge ka wargi-wargi sadayana salam baktos ti pribados. Mugi aya dina kawilujengan oge ya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala nya sadayana. Kumbay kasadayana atur nuhun kana sagala rupi perhatosanana anu parantos maparinan energi ieu kangge pribados anu seja ngeureuyeuh diajar medari ieu carita. Atur nuhun kasadayana mohon mugi we atunya kasayan kulawargi sadayana masing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Kumang pirang-pirang kasayan deui anu langkung ageng tangtosna mohon. Sakali deui hatur nuhun kasadayana. Mugi sadayana aya dina kawilujengannya. Mangga urang lajengkeun deui nya mitra. Eta oge saacana ngagedean susukan teh sabenerna. Akisani teh ngajak badami heula ka bah bertala teh. Tapi nya kitu abong kena boga pasipatan anu sulit.
Bah Pertala teu daekeun diajak badami. Anu antukna susukan teh dipigawe we ku Akisani sakatut para muridna atuh puguh we keur mah eukeur rada ceuceub ka Akisani teh. Kari-kari nempo sawah bogana geus kacoceng saeutik dipake ngalagaan susukan teh. Ari dek ngambek nyarek ngambek secara langsung da puguh teu wani. Anu antukna Bah Pertala teh ngarasa keheul. Nepi ka satedina mah dek muntang tulung ka Nyi Ratu Gendis hinis pikeun mulangkeun kakeheulna ka Akisani. Tapi da geuning kalakah kitu. Nyi Ratu Gendis hinis teu malire. Nu aya kalah ngadon nyarekan geuninganan. Ayeuna Bah Pertala teh sasat keur bingung. Kudu kumaha nyapi lampaheun. Asa ninggang di kitu salah kieu salah hapanan geuning. Ari ayeuna hayo we kalah ngadon datang didatangan kuno jadi emang nanu sasat di rehengan wae sarila ieu teh. Tapi dajan kitu da jeroan hate leutikna mah Bah Pertala teh rumasa teu ngajenan kanu jadi kolot atawa kulawarga nanungan karisa urang deui. Da hade goreng oge Akisani teh kapan hiji-hijina kulawarga manehna nu nyesa. Katambahan Akisani mah teu boga turunan deui. Nya ge aya Anggala kapan eta mangan saukur anak kukut. Atuh dumasar kana eta pamikiran Bah Pertala teh ngarasa tecuang cieung teuing nalika pinanggih jeung ka rarepet samodel ayeuna teh. Da geuning sabenerna mah Akisani teh anggar we sanajan sok dimusuhan ku manehna oge. Toleh nyaah ka Bah Pertala teh. Beureun memang geus waktuna. Geus waktuna leler hate Bah Pertala dina mangsa harita. Make aya joro-joro ya yang menta dihampura ka Akisani. Nu harita keur nyalukan manehna ti sabeh luareun kamarna. Ulu terak panto teh dibuka lalaunan. Breh satukangan panto teh katara aya hiji aki-aki nu salila ieu teu oleh dimusuhan ku manehna. Asa katempo geus serang kebongkolot pisan nu jadi emang teh. Nya da puguh asa geus lawas teu nyang hareup. Teu nyang hareup mangihan. Nya ge kawilang deukeut. Katempo Akisani nyeleneh nyerengeh. Nembongkeun gugusina nu geus eueuh huntuan. Dina sorot matana katara ngemu rasa kadeudeuh. Di laharna kadeudeuh kolot kanu jadi anakna. Atuh kudu pruk we sapada harita Bah Pertala teh ngudupruk. Nyuuh kana dampal sampeana Akisani sabari ceurik kawas anu kanyanyerian. Bari teu kadenge cumaritana naon. Adon tuluy we ngagukuk. Nya ngagukuk ceurik. Atuh Akisani oge ngabireungeuh ka ayaan sarupa kitu. Manehna oge kabawa sedih. Asa ngarakacak hatena teh. Da kitu kieu oge Bah Pertala teh masih aya hubungan sagetih ti leluhurna. Da kuduna mah manehna teh jadi tanggung jawab Akisani salaku gaganti bapa nu tayalian adi pituina Akisani. Samalah menurutkeun kana hukum Islam mah kapan Bah Pertala teh salaku ahli warisna Akisani anu bedas. Kulantaran teu boga turunan teh.
Geus euy. Nanaon anjeun teh? Geus ya. Teu kudu make kikituan sagala rupa. Ayo angguran mah urang. Ngobrol aya jeung Mang. Mang aya piobrolan geura nu kawilang bisa dianggap penting pisan keur anjeun mah ieu teh lantaran ieu teh nyangkut kana kasalamatan anjeun jeung kulawarga. Samalah ieu teh ceuneuhna mah aya pakuat pakaitna jeung nasib kehirupan anjeun di alam dunya ieu. Geus. Ayo urang ngobrol heula. Sanggeus Mbah Partala dicengkatkeun kalayan tuluy duanana ngoloyor ka tengah imah. Dituturkeun ku Biito salaku nu jadi pamajikan kaduana Mbah Partala. Anu manehna mah teu kungsi di titah oge indit ka dapur pikeun nyayogikeun cai enteh haneut. Anu saterusna disuguhkeun ka Aki Sani oge kanu jadi salakina. Anu duanana keur sarila dina amparan samak. Terus we Aki Sani teh nuruskeun deui cumaritana kanu jadi alona. Syukur ari geus rumasakana kasalahan mah talaha. Alhamdulillah Mang ngarasa bungah teu taya papadana. Lain pedah Mang ngarepkeun kehormatan ti anjeun. Heuda memang geus kusakuduna hirup teh aya robahna. Kana pilempang nu leuwih hade tur bener munggu hukum jeung kebiasaan wilahar we. Ieu ge lain harti Mang geus ngarasa bener. Terus anjeun nu salah. Heuda Mang teh ngalakukeun sarupa kieu teh estu kajulung kurasa nyaah ka anjeun. Nu sasat kaasup anak Mang keneh. Melang Mang teh tala sieun anjeun kalalanyoanan ngumbar nafsu dunya. Dengan sakedeung ieu teh nyampura Mang. Bisi salila ieu teh teu boleh loba ngilu campur kana urusan anjeun. Pokna Aki Sani dari ya naker cumarita ka Mbah Partala nu harita sila hareupeun Aki Sani. Sabari tungkul semu nu ngahruk. Emang geus waktuna meureun Mbah Partala teh sadar tina laku lampahna nu salila ieu teu boleh mahiwal. Tur sadar tina kalakuanana nu bisa kawilang doraka kanu jadi kolot sorangan. Nungan karisa urang deui nu kumelenang di alam dunya teh pan. Nya Aki Sani tetepan kolotna sarua jeung kolotna Mbah Partala nu masih keneh nyesa. Aki Sani oge teu duwe ngarasa kagagas yang hareupan kaayaan sarupa kitu mah. Sok sanajan salila ieu teu boleh ngan dimusuhan wae pan ku Mbah Partala nu jadi alona sorangan teh. Tapi sok sanajan kitu teu boleh we munggu hate nu jadi kolot tur nu koloteun saperti Aki Sani mah teu boleh nyaah ka Mbah Partala teh. Sok ngarasa melang nalika Mbah Partala teh nemu jeung kasusah. Ieu meureunan hikmah tina karuat oge pangbaluh Mbah Partala. Boga urusan nu saolah taya jalan kaluarna jeung nyaratukeun di sini teh. Aki Sani oge pangpangna datang nepungan Mbah Partala dina
Waktu eta oge sebenarnya mah dek nyawalakeun perkara katalanggesanana siluman nu katelah Nyi Ratu Gendis hinis. Anu salila ieu Akisani teges apaleun pakuat pakaitna bah pertala jeung Nyi Ratu Gendis hinis. Teu saolah geus mawa kana jalan anu leuwih nyasarkeun deui. Katambah asa ku kamalinaan we atuh. Da geuning bah pertala teh tetela ngadon samiuk jeung bangsa siluman. Pikeun nyasarkeun jalma sejenna. Ieu teh perkara nu kawilang teu bisa dianggap enteng apanan. Nuhun Mang. Salah teh kumasa salami ieu teh. Teu pernah ngagugu kana panglilin Mang. Nu tayat. Nu aya salah teh kalah sok malik teu suka. Nalika dielingan ku Mang teh Fat. Salah apal tur sadar. Salila ieu teh. Salah teh boleh jadi owah-owah pikeun jalma loba. Salah apal. Nu dilakukeun ku tala pinuh ku kadurakaan. Boh ka jalma rea. Boh kanu Maha Kawasa. Boh kitu deui kanu kolot. Eta mangsani. Nah dosa-dosa tala teh aya harapan tur pantes menang pangampura kitu Mang. Komo pantala teh akhir ieu teh ngadon jadi balat setan idajil geuningan. Terus tadina wa sugan teh bakal mawa bagja. Tapi geuning buktina tala teh kalau beki nambahan kabingung tambah kasusah. Pangpang nambah kasar beki katambah sasar lampah geuninganna. Kedah kumaha atuh tala teh mun tos kieu Mang. Dong hariwang tala. Pangeran mah lautan hampura. Salagina dina hati anjeun masih keneh ngancik rasa percaya kanu Maha Kawasa. Eta nu kangaranan iman teh. Terus anjeun bisa ngagunakeun waktu nu dibikeun ku mantan pikeun tobat. Anjeun masih kena aya kasempetan. Syukur tala. Anjeun kaburu lilir. Saacan waktu nu geus jatah kaburu beak. Kan adek sabaraha lila tuh urang teh. Bari naoge urang salerea kumalanang di alam dunya teh. Nu dek naon nu dibawa pikeun bekal urang jaga poe panjang di akhirat. Tentang teh amal urang we nalika hirup ayeuna nu bakal tangtu. Anu bakal nangtukeun nasib urang oke. Oh matala. Ulah dimonyah-monyah kula-kulampah nu teu hade waktu teh. Urang babarengan dipake diajar ngalap manfaatin segala paripola urang. Mudah-mudahan we nu Maha Kawasa ngahampura kana kasalahan urang salerea. Tur meunang ridho ti nu Maha Kawasa. Akisani rada panjang lebar oge papagahan bah pertala nu memang geus kabuka hatena meureun. Saterusna Akisani oge mere beja ngeunaan pasoalan nu kiwari asa beuki paciweuh. Mun rekabna pangaruh siluman nu disebarkeun ku Nyi Ratu Gendis hinis di eta wewengkon. Anu sakalian we Akisani teh badar tarekah pikeun ngayonan eta kekuatan teh.
Nyaeta cenah supaya manusia teu kapangaruhan ku eta pangaruh siluman teh. Lianti nguatkeun keimanan kanu maha kawasa. Oge salerea kaasup akisani oge bah bertala teh kudu siap sabar yang hareupan ieu mamala. Sabari nungguan anggala nu sasat keur miang ngalalana nu di bere pancen pikeun ikhtiar. Pikeun ikhtiar narekahan kakuatan siluman Nyi Ratu Gendis hinis. Ngan ku akisani teh dibejakeun ka bah bertala ngeunaan ka mana inditna anggala. Da ieu teh sasat dirusiakeun pan. Sok inggis kalah. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nu nyugemakeun ka sadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan urang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos urang teraskeun deui nya mitra. Atur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.